Mana si Neng? Ayo Neng, dalam Neng. Ini dalam. Pakai di Neng. Aduh. Kotor tuh, tahu aja lu ada mandi ya can di hok mikela mau di Ambuan iya tuh mau di Ambuan nih oh ya mau di Ambuan kan ketinggalin di Mirna meruna itu tuh di dapur tuh
Stop. Stop. A. Nyalira majeng. Aku canda eta na. Sok anggekeun. Ana di Salim. Satu, bentar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang sangatkeun ka Allah anu Maha Gofur. Wileh ku izin sitereng pitulung mentena urang biasa patepung lambung Pak Abrok Johok patepang wajah dina kayaan sehat walafiat dina raraga acara resepsi pernikahan antawis Teh Ika Sartika sareng Kang Hadi Permadi. Teh Ika Sartika putri ti Bapak Umar kali Ibu Ade Kartini, Kang Hadi Permadi putra ti Bapak Rahmat sareng Ibu Eti. Salawat wa salam mugia tumetep salawasna dilelehkeun ka paduka alam yane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu hilap ka para sahabatna sadaya kulawargana dugi ka urang sadaya salaku umatna anu mudah-mudahan syafaat mentena dugi ka urang jaga di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak kali hadirin anu kusupri hormat simboling ada di patepatan kapal jantan pangatur laku panata acara dina acara ieu begituna simboling sada acan midangkeun adalah pirudayan acara anu baris lumangsung dina ieu nu kahiji bubuka anu kadua seren tampi diantawisna penyerahan di pihak calon panganten pameget anu kadua penampian di wakil tapi anu disebutkeun ti pihak calon panganten istri. Acara anu kapilu acara simbolis anu kaopat acara akad atau nabi acara pokok anu kalimat doa tutup sebelum kana wargi supados teu nyangol ka waktos sumangga ieu acara urang mitembeyan heula kumaoskeun bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara anu kadua malebikeun acara Senen Tampi insyaallah anu kahiji penyerahan di pihak calon panganten pameget anu bade dibikeun ku sepuh atarapi anu disebutkeun begituna waktos sinareng tepat di haturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azmi sya'nihi lam tahwihi
Usribat ma'ana dhamiri sani uqribat bilhani fil ilhani. Summa sholatu wassalamu laiki abi khairil khalqi khalaiki. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ufawwidu amri illallah innallaha basyirum bil ibad. Bismillahi ma sya'allah la yasuku khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala al ulama fi kitabihil khulasah wadgim limislai nahwiya jaiduk pupa pakub pakul wasamihil mudha'afa amma ba'du. Langkung pipayun teu aya ucap bahasa laku lampah sinareng paripolah hiji jalmi anu pangsae saena diunjukkeun dina saah wangkit anu mudah-mudahan dimuliakeun Allah. Nyatana lintang ti perkataan patekadan sinareng laku lampah puji syukur kehadirat Allah anu mana syukur alhamdulillah kungalangkungan kadeudeuh kanyaah sifat Rahman Rahim ti mantena urang sadaya dina ieu saah di ieu patempatan biasa patepang patepung lawung patembong paamprok jonghok dina raraga nyaksenin dua insan anu bade dihijikeun ku hukum pertikahan anu mudah-mudahan harapan sinareng tujuan kempelna urang sadaya di ieu patempatan masih ngajatenkeun hiji cukang lantaran lungsur rahmat magfirah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Telepat sinareng teu hilap mugia sholawat kali salamna tetep salamina diwuwuh limpahkeun ka paduka urang sadaya wastana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kaluargina, sahabatna, ka para tabi'in tabi'at dugi ka urang sepuh wargi anom sadaya, wabil khusus kapangorsa sohibil hajah tersana keluarga besar Bapak Umar jalan istrina anu kusim kuring dipehormat utamina anu maparinan wakos Kang Lecu Marios, Bapak pengatur waktu penata acara anu sami kusim kuring dipehormat, atuh teu hilap wargi sadaya anu batur salam batur sanagara anu aya di ieu patempatan anu sami kusim kuring dipihormat anu mudah-mudahan sadayana dina ieu waktos dikocor golontorkeun rahmat magfirah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipayun sim kuring neda sihapeun mugia agung-agung cukup lumur deda jembar hampura kasadayana sarehna sim kuring sarombongan dongkap di Palihan Garut Pak, di Palihan Garut ngincet palih letah dongkap ka ieu patempatan tinangtos nyandak maksad sinareng tujuan anu bade diunjuk diantawisna tilu pamaksadan anu bade kaunjukeun ku sim kuring sarombongan ka ieu patempatan. Satu acana sim kuring ngalajengkeun ngadugikeun kana pamaksadan mugia agung-agung cukup lumur denda jembar hampura kasadayana boh bilih dina sasanggem ngadugikeun maksad sinareng tujuan tebih tina pangarti sudah tina pangatiasa dina bahasa narasad kirang entep seureuhna mugia kersa ngamaklum ka sim kuring anu ngadugikeun anak kaleresan panginten sim kuring ieu ngadugikeun pamaksadan kersana pun sepuh kersana Bapak Rahmat sinareng Ibu Eti
piwarang ngadugikeun pamangsadan dongkapna sarombongan ka ieu patempatan. Sepuh wargi sadaya nu dimuliakeun ku Allah, maksad sinareng sejuan simkuring dongkap ka ieu patempatan nu kahiji bade sejak ngahaturkeun sariyah nyatana jalan tali silaturahim sok sanaos bumi paadeg sok sanaos salembur, tapi terkadang momen sapertoskeun kieu teh langki papada silaturahmi teh ku kasibukan masing-masing. Tahu kituna mudah-mudahan silaturahmina simkuring dipalihat lebang ka ieu patempatan sing ngajantenkeun tali silaturahmi anu ngajantenkeun kuatna ukhuwah Islamnya di lembur urang sadayana. Kaduana mudah-mudahan pinangtos kana harapan sinareng tujuan pidauh Rasul lirabbi wan nasbi wa jarrina shalah ta'rif bina fa innana nilna saumpama teh terjalin silaturahim antawis papada jalmi anu jenenganana kersana ahadi permadi mangga bade disanggakeun sadaya-daya tinangtos saumpamana tos diakad pertikahkeun moal rek ngagaduh-gaduh kulawarga mah nyangakeun lahiriah sinareng dohiriahna lahiriah di luhur sausap rambut ketombena tadi mah tos dibersihan moal aya di handap sahibas dampal sapatuna mah meunang beres mah dibawa deui moal dibikeun sapatuna mah da eta mah anu salon meureun mangga nyangakeun lahiriahna atawis kusadayana oge panginten batiniahna apunten anu kasuhun karasa ieu teh pun lanceuk teh sok sanaos ari yuswa mah tos nyekapan tapi panginten kulantaran kasibukan sadidinten sudah tina pangarti agang tina pangantiasa da ari rumah tangga mah kakara diheung boa bisa diheung boa henteu mung simkuring wiat ieu pun lanceuk ka sepuhna calon panganten istri hoyong pangatikeun pangadidikeun bag-bagan pertikahan bilih aya paket rok paculna pangyagahkeun supaya tirga teu terjadi kana papaseaan wiat da pangitan ari alip-alipan mah sugan moal bongkor-bongkor teh mangga nyangakeun saieuna sadaya-dayana lahiriah sinareng batiniahna malah dekakantun sadaya anu kacandak anu kacacandak anu dicacandak mangga disanggakeun khusus panginten mungkin ka calon panganten istri neng tika di dieu nu katilu simkuring sejak ngahaturkeun sobahiyah nyatana cacandakan anu dibantun estu ieu sadayana sok sanaos memang upami ditinggal ku pangaji mah teu aya artina ku harga mah wah kahimpang mirahna tapi ieu sadaya tawis kabingah ti sadaya kulawargi ti sepuhna ti wargi-wargina duka encit sacuwir jarum sapotong etang-etang kange jimat lalap dongkap sarumaheun ke dina rumah tanggina mangga sejak disanggakeun sadayana sariyah sahsiah sinareng sobahiyah. Atuh panginten anu terakhir panuhun saumpamana kiatos dongkap bapana ibna hoyong engal-engal we ditikahkeunana sareng sate acan simkuring mungkur mungkas kana ieu carios ieu mah etang-etang rek ngabekelan anu janten panganten calon panganten pameget boh istri dadina rumah tanggi mah sing horeng ceuk perasaan hungkul ngeunah teh mimitina hungkul ngeunah teh sabulan 2 bulan mah karasa keneh nikmatna panganten nah kablah dituna mah tangtos kedah seueur cobaan jeung halangan anu bakal ngaganggu kana rumah tangga malah simkuring emut kana pidawuh Allah dina Al-Qur'an hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hei umat manusia, hidup di mana-mana hayang rumah tangga anu sakinah mawadah sinareng warohmah
tepeng ieu ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Anu pihartoseunana lamun urang hayang hirup rumah tangga anu tangtos bakal tinemu sakinah mawadah sinareng warohmah sing biasa caroge jadi raksukan kangge bojona oge bojona sing biasa kawas raksukan kangge carogena. Anu mana guna jeung manfaatna raksukan anggean ayat 3. Kahiji gunana anggean teh nutupan aurat. Nu kadua nyimbutan keur waktu tiris. Nu katilu ngiuhan keur waktu panas. Ieu bahasa logika sadayana. Kahiji gunana raksukan teh nutupan kana aurat, pihartieunana kade caroge jeung istri sing unggal doana Allahumma janibna minas syaiton wa janibis syaiton marojak. Tanah ieu doa kena diaoskeun dina urang sabat sateu acan sapatemon supados teu dibarengan ku setan. Teu diuduakeun ieu aos pilih cek setan teh kin ngaku urang ngilu nyelian da si eta mas temona teu ngangge aos-aosan. Ta ieu wayahna sing bisa nyimbutan keur waktu tiris pake adab-adaban bag-bagan agama. Nu katilu gunana raksukan ibarat dina panganten sing tiasa nyiuhan keur waktu panas. Wayahna cek sepuh kapungkur mah rumah tangga lamun hayang tentrem adem sing bisa repok intina sing bisa nyiuhan waktu panas. Caroge keur panas keur seueur pidameleun seemutan wayahna istri sing bisa niisanana. Sawangsungna istri keur panas wayahna caroge sing bisa niisanana niuhanana repok ulah pok sadayana ulah rep sadayana. Tah ieu sadayana ibarat dina rumah tangga pidawuh Allah sing tiasa jadi raksukan. Ngan wayahna lamun hayang pakaian alus terus katingalina aya cara-cara ngajaga jeung ngaraksana. Itu ge rumah tangga hayang tiasa kawas raksukan sing tiasa ngajagana. 3 perkara anu ngajagana. Kahiji sawir, kadua sobir, katilu syakir. Sawir nyata kudu saling musyawarah. Di mana-mana bag-bagan rumah tangga aya naon wae kaperluan sok musyawarah. Nu kadua sobir wayahna sing seueur sing ageng kasabaran dina ngarungi rumah tangga. Nu katilu syakir nyaeta sing seueur syukuran. Tah ieu mah etang-etang jimat pisin kuring salaku adi kangge kalanceuk anu bade ngalaksanakeun rumah tangga. Sim kuring umajang ka batur lembur ceneluk ka batur salarea pidua pisadaya mudah-mudahan ieu pun lanceuk kersana ahadi permadi sinareng neng ika anu bade dijatuh keramikeun mudah-mudahan mungkin dina sabada diakad pertikahanana rumah tanggina sing runtut laut panjang punjung lambat lambut intina sing janten rumah tangga anu sakinah mawadah sinareng warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur hapunten boh pilih aya kata-kata anu kirang pernah kata-kata anu kirang sugema kasadayana bobo sapanan carang sapakan hudma sofata maqadar hadanallah wa iyyakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ka Bapak Atrapi Sepuh anu parantos janten wawakil nyanggakeun tujuan sareng pamaksadan dina ieu anjing kituna atur nuhun. Syukuri kadang wargi hormat sipuri nicakan acara anu sadajengna marupikeun panampian. Insyaallah bari pikeun ku sepuh Atrapi anu disepuhkeun. Begituna sumangga dihaturaken ka Bapak karya kaum ngarugikeun panampian di pihak calon pengantin istri. Waktos sumangga dihaturaken.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bisna nasta'inu ala umuri tawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Kahatur simkuring penten asmana Bapak Umar sakulawargi ngaturkeun wilujeng sumping ka rombongan calon panganten pameget anu alhamdulillah ayeuna parantos aya di urang sadayana sasanaos memang nemutkeun wartos di perjalanan rada macet gitu. Tapi alhamdulillah parantos dugi ka urang sadayana di kalayan salamet tur teu aya itu sinareng ieu. Mangga simkuring dan sok hayang seuri gitu namanya tidak bingung gitu. Padahal tadi teh langsung we nya nu narima jeung nu masarahkeun sakaligus padahal mah tadi teh pangatri dasar aya urang Sunda teh kieu ya. Bapak oge wiwah ibu sadayana nembe simkuring paenten nguping di sesepuh calon panganten pameget ayeuna rombongan teh paenten di Garut katanya di Garut dugikeun ka Tegal buah teh tabuh genep di Garut net tabuh 5 aya ku gancang etanya gancang-gancang ting informasi di jalan tol kirang langkung 5 menit ayeuna tos aya di Tegal buah sok rada bingung eta di mana jalanna gitu buka jalan kolong sugan gitu jika ada jalan kolong gitu ya mah urang sambil ngantosan Papa Naib bagi margi Bapak Naib teh upami teu lepat tabuh salapan kadieuna kan ada urang dia ieu mun kudu hayang buru-buru balik parina ge atuh arateul segala rupa engke mah komo cari di ditu teh setengah sehari kuing ge meuli maraton ada kasal buku hore ampe bubur udar-udar asa diringkus penuh. Alhamdulillah Bapak Ibu wagi sadayana neme papasrahan di calon panganten pameget alhamdulillah ditampi kusim kuring kalayan salaresna mah gitunya di antos lah gitu yang kalayan nungi tur tadi parantos dipasarahkeun pisan memang eta anu diantos oke sakantan satanakanana sok sanos memang teu diantos anu satanakanana tapi ayeuna tos dasrahkeun nya ditampil paenten estu teu disimpen di handap-handap estu di suhu dina mun-munan haturkeun nuhun. Oke, mudah-mudahan eta urang kali anu bade jatuh rami urang doakeun urang-urang sadayana sing ngajantenkeun rumah tanggana anu tadi parantos disebat teu diulang-ulang lah margi ieu mah sanes TV ulangan gitu. Mudah-mudahan urang doakeun urang sadayana sing lurus bagus lungsur langsar beres wae tanpa kuciwa kalayan urang ngedah ka Gusti Maha Suci sakalieutik urang doakeun urang sadayana eta murang kali anu bade jatuh rami sing ngajantenkeun murang kali anu berbahagia dina ngeuning rumah tanggana amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek diantre sekedar biayana mudah-mudahan kahartos kurang saya nembe aparatus jelas supaya kalian berikan suku ini kalau wargi hormat simpuring cakala acara salajengna merupakan acara simbolis anu mana ibu di masing-masing calon pengantin mangga ngadeg di payun badan di pasrah geunang naon itu ada majang sakedik ibu nahungkeun ibu di pameget ada majang sakedik Pak sok tampi Pak Ahmad Pak ada majeng sekali atau saya bapak nama sip salaman tahan sekedap tahan lagi masih oke senyum dikit nggak apa-apa senyum nak atas sambil ngantos petugas di KUA Kecamatan Jatiluhur panginten manawi aya snack atau napi leuteun tiasa di kapayun mohon aya mah gitu tangtos aya pengintennya sambil ngantos penginten acara petugas pencatat akad nikah di KUA Kecamatan Jatiluhur
semoga taya lapatna pami tuang sang leuteunana tiasa di ka luhurkeun katabohkeun sakadap margi ieu rombongan calon pamaget kumargi 3 hareup painten arangkatna ba'da subuh qobla subuh masyarakat pilih Pak pilih patuangan terus keterbangkan nanging insya Allah painten sabadana acara akad pernikahan urang paratos disayogikeun jamuanana tuang leueutna insya Allah kembali tamu mah kedah ditata kedah dijamu painten kedah diistimewakeun alhamdulillah paratos katinggal urang sadayana persiapan di Bapak Umar kali Ibu Ade kanggo nyugeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji sang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa hadir
jadi akad pernikahan sedang haji Haji Arjuna Permadi nya Arjuna kane Ika Satkan. Mudah-mudahan pernikahan ada di ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinar salam mugia dilimpahkan ke pimpinan urang dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, ke para sahabat, ke para tabi'in ila qiyamah. Nu masih anut sareng tumut kana ajaran Nabi Muhammad diampun sampai syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para bapak hari ini sedangkan sebetulnya sebetulnya telat namanya sekolah mau ngantri tekan wakasnya di kapak ini jadi belum apa terusnya sedang hari lahir di Garut tapi 8 Agustus apa nopo? Oh, iya. Ayo kamu di sana. Assalamualaikum ini. Oh, enggak tahu. Ayo. Nah, ini sudah kembali itu kami berarti. Bapak Rahmat, Ibu Wati, Suhati, boleh nikah ke sana? Nikah ke sana? Kau yang sana? Dari kota ke? Baik, nama siapa? Masih kawin namahan. Sabar. 17 ya. Harare saya. Aku bisa gitu. Ika Sartika lahir di Purwakarta Kaping 13 Mei 1945. Putra bapak terus tanda sampakan terus alirannya pak benar 500.000 orang gede mana duit? Doraemon tuh. Ayo, pengantin ya pak. Kali ini pak. Apa ini? Rukun nikah sama? Rukun nikah. Kamu bisa? Kamu bisa? Anu kudu ngapa? Ini tugas bapak ini. Ayo 5 gaji dinya kalau pengen tongkat kedua istri ayat itu pak ayat kedua kalinya apa saksi pak Ustaz kelima jadi jam kau apa so hasil abdi kali menikah Ika Sartika putri bapak kalaya nangnya mas kawin buatos sok sorangan 500.000 Angali 5 juta
Pak, anu kasih baru dari kudu nyebutkeun tuh itu mulai ya apa ada orang batuk tuh terjadi loh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن الله تعالى سبحانه وتعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب عليه. فقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء قولوا جميعا. Angkat tuturkan abdi sadaya termasuk pengantin ketamina. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Tuturkan abdi. Tubna ilallah. Min jami'il ma'asi wad-dhunub Saghiriha wa kabiriha Nastaghfirullah Min tarkis salah Nastaghfirullah minat taqsiri fis salah nastaghfirullah min dhulmil khalqi nastaghfirullah min jami'il ma'asi wad-dhunub Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
syari'ah wa tabarra'na min kulli din yukhalifu dinal Islam. Diterima nikah kan ikat nikah putri bapak kalian ini kawin 250.717 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jang Hadi Permana. Ya Jang Hadi Permana. Bapak Permadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jang Hadi Ya Jang Hadi Permadi. Bapak nikahkeun hideung Bapak nikahkeun hideung ka putri bapak ka putri bapak jenengan anu jenengan nikah sartika kalayan ngangge mas kawin mas kawin kuartos 500.000 317 rupiah dibayar kontan. Abdi tarima nikahna Neng Ika Sartika binti Umar Supratman kalayan mas kawin artos 500.317 rupiah dibayar kontan. Kali ini sebenarnya Cang. Abdi tarima nikah ka Ika Sartika putri bapak. Diterima nikah Ka Ika Sartika putri bapak. Kali mau mas kawin muka sebat itu namanya ayo keluarga kita. Kita jadi sebutkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jang Hadi Ya Jang Hadi Permadi. Bapak nikahkeun hideung Bapak nikahkeun hideung ka putri bapak ka putri bapak jenengan jenengan Ika Sartika Ika Sartika kalayan kalayan ngangge mas kawin ngangge mas kuartos kuartos 500.000 500.000 rupiah dibayar kontan. Abdi tarima nikah Ka Ika Sartika binti putri bapak kalayan mas kawin kasebat kasebat dibayar kontan. Nah, ada nama Abdi tarima nikah ka Ika putri bapak cekap ya. Kaminya Capek. waduh. Alhamdulillah ya sampai kawinnya bulan asah dan menurut agama. Alhamdulillah para bapak dan ibu hadirin sadar mangga urang semua sami doakeun di kedua mempelai teh sing panjang dan jodohna. Amin. Panjang dan yuswana didoakeun rezekina kang mubarak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami pasti hafal turunan ansai absolut pemut kedua orang tua kemaksa katul keagamaan oge di dari makarna sing nyontoh kan pimpinan urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga sakit mawadah warahmah amin ya amin ya rabbal alamin. Ini bubuhannya ini iya. Bukan iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika
Dana ka luar. Bisa dulu ya. Yang agak terat tuh biasa lah ya. Anak-anak ini Sekali kan dikit. yang ini tuh Ayo. Kan tahun Tanggal. Sasi. larang ya Pak ya. Jalan apa tapi nak atut. Buat dihangat itu Pak ayo mah ngomong ayo Pak Bukan mau ayo fotoan panggung. asal kita Renengan sedikit. oh ya baik Lebih gelap nih. Oh ya cuma kan. Ya, Oke. dia itu nu halus. Kalau foto serangan jadi nggak ada gitu tuh masih sebentar 1 2 Atreng. Nyangga ieu mah kanggone seeueut 500.317 rupiah di kanggone hoyong ditampi mudah-mudahan ieu manfaat kanggo kanggo urang buat ini ya tuh Yang Abina mana? Neng saha di? abdi nampi bahagia anu seueurna plus 500.317 rupiah. Mudah-mudahan abdi biasa ngamanfaatkeunna. Mohon segala nyawanya. Ini motor. Tinggal ka dia. Atas cium tangan. Tinggal ka dia. Saksi menilana Kala kedap, Pak kedap. Sorry aku mau Ini tersenyum ya. Beli.
Jayan mana Jayan? Sok tangan ke si Aduh. Simpan di sana, simpan heula. Nah. Hebat. Ini udah disun ayo cetat. Ada mau naon wis halal. Mak cepeng gua ada ya. Kayak pulang kan ada. Oh, baik mangga kayaknya. Hapunten ka Bapak Kalibu sadaya inhong seni anu aya di Kampung Tegal Buah ieu Kecamatan Desa Jatimekar. Hapunten simkuring sanes tiasa nanging lima syarat salku urang Sunda kedah budaya Sunda aya seni nyawer. Hapunten abdi sanes ahli sanes tiasa nanging ieu mah tampih teu aya teh. Ayo kanjut ayo pulang. Bulung jalan rahayu ngempat jalan Arabi. Bulung jalan rahayu ngempat jalan Arabi. Awarna tepung rasa masket asih lahir batin di patriku akad nikah ting trim asih lahir batin nyukruk galur tikaruhun nutur lacak para wali nyambuang ka balarea ditinggal nini aki ngawaris kebudayaan seni Sunda sawer asli. Dacan bu, kalah bu, dacan kini kodoan bu abdi nada agung cukup lumur nada jembar pangaksami pilih ayat kelepatan direh ayeuna simkuring nyawer anu pangantena nyanggakeun mugi tampi nulis puputan kalbu mugi hidup tinas titi mapat alam rumah tangga kapan nutan sindu mati tuturkeun benya akhirat gitu kewajiban istri tiwuruk euy sakitu catat dina sanubari kantun ieu pamegetna. Aduh asep teueuh teuing ieu piulang tarima regepkeun ku sanubari asep mimiti diuruk dangukeun kedua cepir simpan di madah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalakasan teu aya anu amin ya robbal alamin Gusti Gusti nang kayungan sok keras we awur di awur awur ku kembang
Banget Aika sekarang hadik kali kabar dia. Mari. Kabar balik dia Pak. Oh, salam cium pandangan mama gitu. Mama, alhamdulillah. Ambil para dosis saksian ku gede di luahan ku pangan. Abdi kieu itu semungkas masalah gasan resmi jatuh rame. Alhamdulillah, mama, alhamdulillah. Hatur nuhun karena sagala rupi pengorbanan mama selama ini. Kalau ngatik ngadidik ke abdi selama ini, hapunten mama, hapunten bilih selama ieu sungguring seueur dosa sareng kalapatan abdi boh dihaja wa imat dihaja. Mama, hapunten anu sagung-agung, hapunten anu sagung-agung. Oke, doakeun abdi kumaha mah. Mudah-mudahan abdi ini ngambah sagala rumah tangga sing lurus, rahayu, berkah, selamat mama. Doakeun abdi kumaha. Mudah-mudahan dina ngambah sagala rumah tangga abdi sing babarinan ridho Gusti Nu Maha Suci. Hapunten mama, hapunten sakala deui anu ageung. Mangga tangkep mama ku hidup. Tangkep. Sun, tangkep. Ya, tangkep. Sayurkeun tisu punten. Ieu nararangis ya. Ngalih ka bapak, panghadi ka bapak ka ditu. Teh ika ka bapak ka ditu, Pak beli Pak. Mete teh meeting, teh ika di dieu teh. Oh, sebelas nembe. Cium bapak pananganna. Beuna ku paribasa indung tunggu rahayu bapak tangkal aja. Indung anu ngandung bapak nu ngayuga bapak. Tapi doa na abdi dawit aya payun abdi tetap gaduh kehidupan anyar nyatana hirup rumah tangga. Hidup rumah tangga anu mudah-mudahan cincatan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Bapak doakeun abdi bapak hapunten abdi dina serupining dosa sareng kelapatan abdi salami sok sering baha ka bapak, sok sering campela ka bapak, hampur apa bangsa tong hidup bapak. Hapunten bapak, oge doakeun ke bapak mudah-mudahan ika sareng hati si mulus ahayu berkah salamet. Tapi balai para rezeki bapak dina salami ngambah sagala rumah tangga. Mudah-mudahan untuk laut sawinan kacai jadi salawi kadarat sing daik sholat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sok tangkep teh, tangkep bapak, tangkep bapak, tangkep cium bapak. Sok kemudian antara nyium muga dinten ayeuna cium terakhir tak ya. Mangga cakapnya pak, cakap, mangga cakap. Maka ibu kali ini ibu bade